Wilujeng enjing sadayana, perkenalkan nami abdi Mika Marsolina Sesiana Manurung dari 12 MIPA 3. Salam sejahtera. Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka Bapak Ibu guru sareng babaturan anu geus masihan kesempatan kuring pikeun pidato dina enjing ieu ngeunaan miara lingkungan. Hadirin anu dipihormat, urang nyaho global warming nyaeta masalah anu serius pikeun nagara-nagara anu aya di dunya. Global warming teh lumangsung sabab kagiatan manusia anu bisa ngarusak bumi tempat urang hirup. Global warming nyaeta proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer bumi sarta sagara. Global warming ieu ngabogaan akibat anu picilakaan pikeun kahirupan makhluk hirup. Sapertos naikna suhu di luhur rata-rata, mindengna lumangsung cuaca anu henteu menentu, sapertos ayeuna ieu. Parobaan iklim jeung sajabana. Global warming nyaeta akibat ti efek imah kaca, kabakaran leuweung jeung sajabana. Pamarintah geus ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming, sapertos ngalakukeun reboisasi, ngahulak pangwangunan gedong anu make kaca kaleulewihan, pananaman 1000 tangkal, nyieun taman kota jeung sajabana. Henteu ngan di Indonesia, tapi nagara-nagara di dunya geus ngalakukeun usaha pencegahan global warming. Pancen urang minangka pelajar kudu miara lingkungan supados global warming henteu ngancem makhluk hirup anu aya di bumi ieu. Urang bisa ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh gede, sapertos urang mincen runtah dina tempatna, melak tangkal di pakarangan rumah jeung kelas, nyokot runtah anu ambacak jeung sajabana. Hadirin anu dipihormat, kusabab eta miara lingkungan kacida penting sekali. Ambeh anak incu juga urang engke bisa ngarasakeun indahna hirup di dunya sarta bumi urang tetap lestari. Hayu urang mimitian miara lingkungan ayeuna sapertos melak tangkal pikeun hiji urang. Hatur nuhun kana parhatosanana, salam sejahtera.